Tah, jadi budak ieu mah ngadulur teh jeung bata, jeung tenteng, ngan cuman meuleumna ieu mah lila teuing. Heeh, jadi kieu warna, jadi tutung. Marananya itu manusia. Marana heki ya yang lembur. Itu bening budak teh. Terus. Woi. Naon eta? Oh. Kabar tuh. Ayo penutup perjalanan. Mari na lembang teh ugat ikut yang ka serang dai sia. Yuk, cep. Kenal sih ada di dia. Wente puguna aing ge bararete tadi sorangan aing aja. Astaga, kos jelema tuh gabete. Ieu puguna. Lain, nu kamari teh aya. Saha berdua. Nu kamari gelut jeung aing teh. Oh, eta si Marcel. Saha teh? Marcel. Heeh. Amun poe kata bunget teh. Puguna. Lah aing mun rawas kitu nya kamari aing ujug-ujug dijorongkeun maksud siap malah mangkat jeung si Eva. Asia eta teh caritana bogoheun. Kasih Eva teh heueuh manehna resepkeun. Oh, aing pan bogo eta bener teh. Hah? Pan aing bogo ka si Eva teh. Eta tuh belah dua, si adek sukuna pada kuluna. Aing ajen tunggirna. Kalah. Sel, kaditu, lin kadi iya, kaditu, kadi sia. Asia tahu kan dia udah kaya. Baru juga ke tempat itu bang. Ya, mau ke situ, Bang. Sehat. Ayo. Diuksian itu, lur kenteng tuh. Nu kieu, Iya, nu kieu, karak datang ieu. bogo baturan bari nu kitu. Apa guna? Sel, Paroi. Sel, Iya, Bang. Di mana sih ya? di situ, Di mana? di situ, Hah? di situ. Di mana? Dijelasin siang ngomong teh. Ah. Lain di mana sih teh? Hah? Siapa di mana? Torek kongkos juga. Guna. Lu dari mana? Dari mana? Tos naon? Hah? Dari angin. Dari angin. Angin di teh angan mama kapan ieu jadi kurang bolon budak teh. Ngomong si Eva. Tangis nanya si Eva. Eva, Iya. ada kali di rumahnya. Gadul surang bebenjok ke rumah. Ada di rumah. Tapi aing kesel pan. Kaji udah pernah jeung Main dengar dia Sunda lain. Orang ngomong Sunda we main genting. anjing yang pengen dia pakai ujung lah mantep ada itu. Paroi mati lampu. Lagi pada ngomong apaan sih bang? Malah nanya. Cik Cai ngomong kenal emang. Ban bang? Bang lagi bang lah. Kemana? Dari sini. Sudah yang udah jeung sia teh. Si jadi pitman. Oh iya. Itu namanya ya. Oh, punggu ya. Itu ribu sih. Pokoknya kos mati lampu. Punya torek. Pokoknya Itu ngerti bahasa Sunda. Wih, hani bere hidup ya. Kan dia lagi tinggal bahasa Sunda. Aing ge lieur. Lucu baturan sia teh. Kan emang gitu. Sia karak nyaho. Nu kieu bogohan ka si Eva. Heeh. Bogohan kasih Eva. Atuh aing kitu masa diledek saya jeung nu kieu. Teh we nanti ngatin. Pogo ge ah.
Menaingan saingan jeung nu kieu mah tuh deuh. Enggak bang ngomong saya bang kenapa bang? Henteu. Si Epa keur itu kan dibawa ku aing, mainan nanyakeun. Geus kitu. Cicing. Jadi kuat. Itu saya kieu. Nah, kudu nama mah teh minta maaf ka aing mah. Kurang tiba-tiba ngajorong. Cemburu, ku masih cemburu. Gitu cuma tuh. Jadi kieu ya, mending ge. Nah, Aing wani lah saingan jeung budak kieu. Geus pasti aing meunang. itu wani kumaha? Tempor rupana aing. Aing mah pendek kasih. Kudu pede lah. Beda saingan jeung nu kieu, tapi iya sia, goreng-goreng ge. Teu ieu nu manehna. Teu ngaku ujug-ujug ngaku eleh gitu. Teu bisa kitu manehna. Kekeh dah. Kekeh lah. Dari mana ya loba duit teh? Wah ka dieu neangan pagawean. Wah ini bawa ngalah gedang harita. 5.000 sarua jeung aing. Sarua jeung sia. Aing hari teh soalnya ditolak ku si Epa gara-gara kitu. Aing teh kurang duit. Nyemu karibu sia. Aing geus ngaku-ngaku kabubaturan aingnya. Geus dikenalkeun lah Dikenal kabubaturan gua tuh aing geus iyalah gitu. Manehna kabubaturan gana ka aing man sadir. Di sini udah pada lama bang. Naon sih ya, cicing ah. Usus sih mah, obrolan jelema. Si aing hanjakan ngagruan sia teh lah. Geurin. Ya mah. Aing jadi kieu teh jadi cakung gitu. Heuh, pupukna. Terus ieu teh yang hibur teh. Capung. Tapi heuh nya. Jelema diciptakeun tina taneuh ngan ieu masih gana taneuh teh campur kabul ku kopi. Bang. Lain saya kan taneuh teh rupa-rupa meureun. Aya taneuh liat, aya taneuh lumpur, aya taneuh beureum, aya taneuh cadas. Tah, jigana ieu Taneuh cadas. taneuh cadas, da warnana kitu. Nah, jadi budak ieu mah ngadulurna teh jeung bata, jeung kenteng. Kan cuman meuleumna ieu mah lila teuing. Heeh, jadi kieu warnana. Jadi tutung, jadi kieu warnana. Bang tidur bang. Malor ya. Ripunya. Ibu ah. Lain sia kasih Epa teh emang resep ka naonna? Aing geus Epa. Nyawa aing teh enggak deket di mana gitu nya. Heran aing ada. Ngerasa nyaman gitu nya. Di budak kaedanan sia kaedanan. Jadi aya naonan teh budak? Bodina teh kieu teh. Anjing. Kumaha? Kurang mantap. Kumaha? Iya mah teh nyahonya. Body kieu ya. Daripada siapa rebut jeung si Marcel. Aing ngasih saran ya kasih aya. Naon. Mending jenengan awe mah orang Arab. Terus kunaon emang? Jangkung gede, badan geulis, irung mancung jeung deui hiji aya bonusna. Naon? Lamun urang pasea ge dicarekan asa didoakeun. Tapi pan aing karunya si Epa. Lamun mesen diserahkeun ke budak eta. Heuh keun teuing aya ngayangeunna si Epana. Tapi syukur-syukur sih si Epa munggeun gitu. Makana eta cacing hidang ge. Kayak ku aing di bejaan. Soalnya karunya aing ka si Epa lamun main jadian jeung main. Nu asa disingsieunan ah. Siga ieu bebegig. Dos enak daripada siapa rebut awe mending ge elu jeung aing. Kemana? Alam dunia teh luas. Alam dunia. Ayo mangkat jeung aing. Kemana heuh? Tadi ya. Bang kemana bang? Cicing ge sia molorna eta. Suri aing urin jeung sia. Empo tuh, alam dunia teh luas. Pikir-pikir tapi gitu. Dek naon sih marebutkeun awewe coba ayeuna. Awewe hiji diparebutkeun. Itu lain udah diperebutkeun teh tuh. Si Epa. Pak. Wah, heuh. Naon? Jelma udawitan ya ngagorowan. Tapi lumayan sih daripada bete. Naon? Dia tahu. Karere sampai ngagorowan aja. Ayo. Aha. Masalah tuh. Hujan nih, mereka apa yang luncur nih? Ayo kadang ya. Hujan. Ke warung. Warung remeng-remeng.
Ya, tengah lah. Kenapa gue lisna? Di mana emang Kang? Buka warung, dek beli iyo beas. Ya. Beli hujan nih, aduh, lah mau kayu. It's caught in the crossfire.